Jelema lalieur, jelema sarusah nya, nu teu boga gawe pangangguran, pokona mah jelema nu keur salalatres lah ayeuna nya, dengekeun ya. Ayeuna mah geus tong loba gaya caricing we mending ge, ayeuna mah di imah caricing, sarare cing kalibra, tong nyarieun konten-konten nu kareritu geus naon pararuguh yang loba duit, konten kreator jadi youtuber, bohong eta teh, saha nu rek mere duitna, si saha Barack Obama nu rek mere duit, si Putin, ah wadul eta teh yang wadul hungkul, komo teh ayeuna tah nya YouTube loba nu ide-ide konten kreator cenah, nu mere-mere naon saran segala ide-ide kreatif, cara cepat mendapatkan 1000 subscriber, cara monetisasi, bohong eta teh, waduk wadul gede bohong, naon cepat, cara cepat nu ujung-ujung nama naon titah gabung, titah mayar, nu kararitu patut tong diturutan, nu kararitu patut mah naon mending ge gara we ka Karebon mending ge macul gitu, anu di kota sing beuneur nu arusaha tuturkeun moal balik tah, bener urang mah ngabejaan eta, terserah eta mah dituturkeun mangga, rek nuturkeun urang hayu, rek moal hayu, terserah urang mah meuli mikiran maneh, maneh moal mikiran urang, sok tah tuturkeun teu percaya mah, konten naon batur keur dahar direkam, keur mandi direkam, ka pasar direkam, odol direkam, nyaduk sekalian tah geus direkam, eueuh eueuh manfaatna, cieu ieu ayeuna ge nya urang nyieun video ya cing aya nu nonton moal, da moal urang mah yakin moal aya nu nonton tah 100% moal urang yakin, sok lah mun aya nu nonton ku urang teu kieu ceuli yeuh, teu ceuli ceuli ucing teu ceuli ucing, ah waduh lah ayeuna mah mending ge ayeuna mah nikmati hirup heuh, apa adanya we lah urang mah, ayeuna mah urang waktuna eh, ka pasar geus biasa we ka pasar teu kudu oh direkam, di di-upload ke YouTube, ke Facebook, ke Instagram, TikTok, hmm, yang sukses cenah kitu, moal tah moal moal tik lah pokona mah urang mah da jelema biasa, ingin geus we hirup jadi jelema biasa, sagala hayang urutan batur, geus we lah sing sadar diri urang teh saha, geus geus we nya da urang mah emang jelema lieur jelema stres heuh, geus lah ayeuna mah saran urangnya mending ge ayeuna mah geura arilit ka kebon geura arilit ka kebon, di geura maracul, nu ka sawah nu ka pasar sing beuneur we lah berusaha gitu, lobakeun ngadoa ayeuna mah lobakeun ngadoa, sing rajin ka masjid sarolat nya, sok lah ayeuna mah geus zaman zaman geus berubah ayeuna mah geus sok nya ieu mah mun urang oge teh geus kalewean stres gitu, geus kalewean stres jadi urang oge geus ngacapluk ka mana we teh ngobrol teh heuh, geus lah ayeuna mah sok we urang masing-masing teu kitu lagi hirup masing-masing sok nyarios
terserah bikin kontennya masing-masing lah, itu bikin konten kreator kayak konten naon ide-ide naon kayak turkan kan itu percaya mah jika dari itu ayo jelema nu sukses nu itu mual mah aya sok lah gerak kayaknya cek buktikan ya video orang ya kalau misalkan ayo nonton cek orang ya tek tek cari ucing ya ayeuna mah gara tarewak kali ucing jeung ngebuktikan video orang ya ayo nonton pak geus sakitu heula ayeuna mah di jelema stres di jelema nu linglung gitu sok lah ayeuna mah paling ya paling nu arek nonton video jelema jelema keur riweuh keur jelema nu keur loba hutang jelema nu keur stres ayeuna ieu nu nonton video ieu pasti jelema nu misalnya begitu banyak cik hayangnya oh ya ayo nonton tuh video iya geus sakitu ya nama di pusat malahnya ulah poho ulah ulah poho dalahar ya minum eta naon obat ieu penenang memeh minum memeh nonton video ieu minum heula obat penenang sacepuk